teangana sing kompak udang sare nu di teangana rek sare deui nu di teangana arek dahar nu di teangana arek ngising nu di teangana WC segate HP ai si arek ngarukutukna HP atau kudu kumaha benerna ai maneh rek modal di luhureun HP kumaha atuh kuduna rek ngising nu di teangana WC HP heula tuluy ka WC gitu kuduna bari selfie sia mah modal oge kumaha selfie nu modal tidak tuh da ayeuna mah ibu-ibu teh geuningnya rek kaundangan teh jeung baturna bari manyun selfie cekrek wacana tuluy update status OTW dulu ya guys aduh gaul akang aya nu kitu aya eupan maneh teteh aduh arek dahar kejona foto aduh peuteuyna jengkolna poh-pohan cekrek aduh wacana makan dulu ya guys aduh ampun ya guys yang mau merapat merapat kumaha mun datang sa RT sia kabeh datang sa sa desa datang sa nyiru datang guys di HP mah ya ya tuh rek mangkat sekolah sekrek OTW dulu ya guys puguh da aing teh LPG ya buah-buah rek paeh ge selfie heula jalan oh malah laur kumaha tah eta keur sakaratul maut ih keur kujujang kajejeng teh geuning kumaha cenah oh da baku selfie ek paeh ge selfie heula kejejeng ah hey 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 mati dulu ya guys aduh rusak punya alah ampun mati dulu ya guys jangan lupa nyusul kusek nepi ka modar ge selfie aduh ya ya tuh kumaha atunya ya tuh kumaha deui cenah kumaha atuh generasi urang saroleh da teu dicontohan ku kolotna suli tuladan nya tuh numawi ayeuna alhamdulillah di dieu dipabihi tarwan terus penggemar wayang numawi dakwah oge ngalangkungan wayangnya terus sanao seueur nu ngaharamkeun kana wayang teh Pak di antarana can aya terus nya kiai-kiai nu ngaharamkeun kana wayang teh wayang haram wayang haram haram so teh lamun dihakan da kai nya da dioseng teu ngeunah kai mah belum kelah tutup dipais ngabegegel dibeuleum kalah katutuh reng hek da kai ngaranna nya di esop teuas komo di shop mah di kulub moal hipu da eta cenah wayang teh haram dari wayang teh cenah ti Hindu Hindu cenah wayang di mana aya wayang beragama sok teu dan nu beragama mah dalangna nya Pak sok di mana aya wayang beragama sugan di mana aya Arjuna salat atawa urang dieu pernah ningali Pandawa jumaahan ngalet di rumahan wah euy Pandawa 5 ngabring jumaahan di Cidahu wah leuwih waas deui lamun Bima Adan Kertawinangun meureun wah oh Bima titah Adan geuning ku Pak Kiai Asep Kiai Asep Kiai Asep saur Pak Kiai Asep teh mangga juragan Bima Adan meupeung ka dieu cenah kalah ngagerem Bima mah titah Adan teh wacana
Say kaula dina waktu ayeuna arek adan Pak Kiai Asep. Waduh. Atur nuhun kana pangangkenna atuh kaula arek adan pangtakolkeun bedugna. Tuh, takol cenah Pak Kasep. Pak Kayim takol bedugna ieu. Wah, cegur. Ger teh bima adan. Kumaha cenah? Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, mik pupus. Rajleng mingke. Toa ngajleng. Toa murag. Kenteng paburisan. Aduh, pun. Jamaah paringsan. Kuping juragan Ya. Wah, syuk aing ge lamun bima adan. Tuh. Di mana aya wayang beragama dan nu beragama mah dalang. Dalangna so. Ya. Wayang anut maring dalang, dalang anut maring wayang. Tuh. Gitu laras. Ya. Nu matak metode geuning ari wayang teh ai dalang teh ngudal piwulang mere didikan atikan ilmu sosial budaya politik agama jeung sajabana. Corong dalang sebagai pendakwah, dalang sebagai seniman, dalang sebagai budayawan, dalang sebagai juru dakwah, dalang sebagai pelawak, dalang sebagai sutradara, dalang sebagai dalang. Kudu pinter aja dalang mereka. Aduh. Ya. Cek-cek. Dina jimat. Ayeuna mah teu heueuh cek kitu teh nya di alajarna teh kana Facebook. Oh. Komo barudak ayeuna mah geuning Nah, barudak ayeuna. ngagunakeun YouTube teh eta geuning TikTok. Ya TikTok segala rupa. Aya TikTok. Loh. Aya TikTokan aya. Geuning barudak sakola marake seragam SMA geuning TikTokan. Edan. Ngalaguna teh bari nyaroo susu. Ya ojo segala rupa. Heeh. Marake seragam SMA. Oh ngalagu geuningan. Kumaha cenah? Entah apa yang merasukimu hingga kau tega menjakiti aku yang tulus mencintaimu. Entah apa yang merasukimu. Hop. Entah apa yang merasukimu, entah apa yang merasukimu. Sia kasurupan. Kasurupan TikTok cenah. Tuh, karupa pisannya. Aya deui geuning TikTok teh seruling SpongeBob. Anu kumaha tah? Anu saurang video bari mundur bari tenggeng. Alah. Anu baturna ngaleut nuturkeun. Geuning eta bari nyanyi teh bari tenggeng geuning bujurna teh nya. Kumaha cenah? Nu seruling SpongeBob teh geuningan. Heeh. Hehe. Hop. Nah, yang kalah ke bawah gelo sih teh. Ku seruling di bawah. Aduh. Aya nu kitu dia aya. Pan anak maneh teh. Segala ayahnya TikTok segala aduh. Goreng teh, pembong alam kemajuan. Iya. Matak ulah heran lamun zaman ayeuna loba nini pinter Facebookan. Oh, pantes gitu. Sim kuring oge boga babaturan dina Facebook. Saha atuh? Ngaranna teh Ijah cewek Gemini. Oh, Ijah aduh. Aya Ijah aya. Boa Ijah ieu nya euy. Oh, atuh duh. Loh, Da eta geuning pagaweanna teh mek-prek batu. aduh. Eta bari mek-prek batu teh update status. Kumaha cenah update nu teh? Aduh, batunya keras bingit. Gitu. Aya deui babaturan Facebook. Saha cenah di antara? Icih cewek yang selalu tersakiti. Tuh, icih eta mah. Aya Icih aya. Boa Icih ieu deui wae nya euy. Boa. Nah di dieu sagala aya. Aya segala. Boa Haji Muhyiddin ge aya. Aya. Ayo deui. Upin Ipin aya. Heeh. Ipin. Da bulan hareup urang ka Malaysia euy. Naon? Rek manggung. Ya.
nyunatan si Upin Ipin. Wah. Nu matak lamun hayang nyaho budak anu pangdoraka-dorakana saha? Saha cing? Upin Ipin. Duraka kumaha? Sabab teu gede-gede. Wah. Barakaya teu nyusahkeun kolot kitu. Kawalat budak eta mah. Ayo teh gede-gede budak teh. Simbol eta teh nya kudu dewasa budak teh. Nya. Papa, sebelum Papa berangkat ke kantor, menu makan pagi untuk Papa. Salakina teh geus embut irungna teh. Aduh, bakatku atuh. Bakatku atuh. Nya. Apa itu mamam? Allah. Menu makan pagi untuk Papa, Di antar naon cenah? roti tawar dan segelas nenen. Aduh. Ampun, susu atuh. Meuli segelas nenen pisan. Dah yang lemes meureun ngomong nanya. Paskeun. Nuhun gelis bojo akang. Allah. Katampi bebakti hidup ke akang. Nuhun gelis katampi roti tawar dan segelas nenen. Aduh. Pun. Abagiakeun tah. Nya celengok kana tarang tuh, pan romantis. Ibu osok dicium tarang ku caroge. Tara. Tara. Ai salakina osok pamajikanna tara mana nu bener ieu teh. Kuwaca nu bener ya. Lamun ibu nyium tarang salaki gede ganjaran bu teteh. Maka jalan cenah. Liri nyium Hajar Aswad. Oh, kitu ibu. Mantak lamun ibu hayang ka Mekah teu boga duit gampang. Kabaku mah. Ciuman we tarang salaki. Oh, gampang pisan ibu tak resep. Komo nu hideung mah tarang nanya. Loh, Persis Hajar Aswad. nilai ibadah orang tetanya. Itu. Nya Ya. tuh. Singkat cerita salakina balik di kantor gorowok di pamajikanna. Papa, selamat datang. Aduh. Pasti Papa capek. Ya. Kantenan mah, tenang Papa. Aku sudah menyediakan menu makan siang untuk Papa. Aduh. Waduh, apa itu mamam? Hmm. Oseng kangkung spesial. Haha. Oseng kangkung. Nuhun gelis pojo akang katampi babakti hidup ka akang katampi oseng kangkung spesial. Pun. Celengok kana biwir eta Aduh. beuki handap. Eleuh. Tahaka ieu. Mulai beuki handap Allah. tina tarang kana Bibir. biwir. Osok dicium biwir tara Bu. Singkat cerita ba'da asar salakina ceng kana jujur. Kumaha tah kana jujur. Aduh, ampun. Didukung ku pamajikanna teh. Kalau cenah kumaha aduh. Papa, mudah-mudahan Bapak ngusupna singkenging anu ageng. Aduh. Singkenging lauk gurame. Osok ibu salaki ngusup didoakeun. Dengan do. Dengan dalem teuing. Nu aya mah jujurna dipotong-potongkeun. Papas. Sebelum Papa berangkat ngusup, menu makan sore untuk Papa. Aduh, nah, di antarana cenah. Apa itu mamam? Oseng terong dan goreng peda. Nuhun gelis bojo akang katampi oseng terong dan goreng peda. Celengok kana nenen eta beuki handap. Aduh. Gusti beuki handap wae nya. Singkat cerita salakina bada isya balik di masjid rewas. Pangrewas kumaha? Nempo pamajikan geus ngajegang luhureun kompor. Ai. Jaba komporna hurung. Ai. Mengkaning teu dicalana. Pala laur teuing kunaon cenah? Bang kitu. Salakina ruwas. Gorowok teh, "Mama! Keur naon eta ngajegang luhureun kompor anu hurung? Coba teh dicalana." Macana? Ai cek pamajikan teh, "Keur ngahaneutkeun menu makan malam untuk Papa." Aduh, ampun. Kadihaneutkeun menung tah. Duh. Garing. Nu ibu osok dihaneutkeun, Garing cenah. Cin garing. cobian keman dihaneutkeun Bu. Kebahagiakeun suami itu. Waas moal teu merepet nya euy. Ah, Selengseng bau belum tutut. amit. Tutung. Itu keur ngabagiakeun Ya. suami itu cenah. Ya. Sing boga guru
diajar agama mah ka pasantrenkeun Nah, atuh urang kolotna hadir di majelis taklim ya. sing deket jeung kiai jeung ulama nu aya di lembur we sing istiqomah nya Manfaatkeun. tuh Ya. supaya nepi ilmuna sanadna bisa dipertanggungjawabkeun teu jadi korban hoak Ya, kos. nya mudah-mudahan we mantak geuning ai dalang mah filosofi Filosofi kumaha? simbol sok ngahaleuang teh geuning dalang mah nya gedong dhuwur kali samur pagulingan ya sepi trim papatetan samya murag samya murag baling beng lan jeruk maneh